eling mangka eling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Ari pamenteuna Gusti Allah ka manusia lain kana hartana, lain kana gelarna, lain kana pangkatna, lain kana jabatanana, lain kana nasabna, tapi pamenteuna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ka manusia mah diantarana nyaeta kana amalna. Ari nu dimaksud amal harakatul jisim au biqalbi, nyaeta gerakna awak atawa gerakna hate. Fa in taharaka bima fihi sawab sumya ta'at, mun gerakna eta awak atawa gerakna eta hate kana perkara anu ngadatangkeun ganjaran, mangka eta pergerakan teh disebut taat atawa taat. Fa in taharaka bima fihi kirab yusamma maksiatan, sedangkan mun gerakna awak atawa gerakna hate kana perkara anu ngadatangkeun siksaan, mangka eta gerakan teh disebut maksiat. Gitu. Jadi ari gerakna awak atawa gerakna hate eta teh disebut amal. Jeung ari nu disebut amal karek aya nilaina lamun dikaitkeun jeung akibatna. Mun akibatna ganjaran, mangka eta amal teh disebut amal taat. Sedangkan mun akibatna siksaan, mangka eta amal teh disebut amal maksiat. Jadi taat eta amal, maksiat oge amal. Ta eta lamun dipandang tina segi istilahna, aya amal taat atawa amal soleh, jeung aya amal maksiat atawa amal salah. Ayeuna orang fokus karena amal soleh, sedangkan ari amal soleh mun dipandang tina segi kasampurnaanana, eta amal anu disebut amal soleh teh disebut sampurna lamun cumpon atawa lamun surup minimal kana 3 perkara. Cek tadi gerakna awak atawa hate anu ngadatangkeun ganjaran teh disebut amal taat atawa amal soleh. Ta ieu amal soleh mun hayang sampurna, mangka kudu aya 3 amal anu ngahiji tina satiap hiji amal soleh. Amal naon wae nu kudu ngahiji dina satiap hiji amal soleh, supaya eta amal teh jadi amal soleh anu sampurna. 3 perkara anu dimaksud teh nyaeta amal syariat, amal tarekat, jeung amal hakikat. Nu kahiji amal syariat, ari amal syariat li islahil jawari, nyaeta amal soleh anu sasaranana atawa anu berperan
pikeun ngaalusan atawa ngahadean badan jasmani anu ku istilah disebut balia. Nu kaasup balia teh pancontona saperti pangdenge, paningali, pangucap, pangangse, saperti leungeun jeung suku, saperti beuteung, alat kelamin jeung sajabana, pokona manu dohir-dohir anu katingali dina wujud dohir teta kacakup kana istilah balia. Tuluy timbul pertanyaan, naon rupana anu disebut amal syariat anu tugasna ngahadean balia? Di antara perkarana anu kaasup kana amal syariat contohna saperti tobat, takwa, jeung istiqomah. Kumigawe tobat mangka baliah teh jadi bersih. Ari bersih secara baliah teh hartina sakabeh anggota badan jasmani teu kakurung ku kabiasaan maksiat. Saperti maksiatna ceuli, contona ngadengekeun aib batur, ngadengekeun carita-carita mesum, carita-carita tentang kagorengan batur jeung sajabana. Maksiatna panon, contona saperti ningali bujur awewe atawa ningali film atawa konten atawa foto-foto nu teu pararuguh jeung sajabana. Tuluy biwit, tuluy beuteung, tuluy alat kelamin, tuluy leungeun jeung suku, pokona mah sakabeh anggota badan mun erek dipake kana amal soleh kudu bersih. Ta meresihanana teh nyaeta ku tobat. Sabab ceuk kateranganana bunyatin ala nadipah. Ari agama dibangun dina luhureun kabersihan. Kusabab kitu mangka mun eta amal soleh diibaratkeun ku bangunan, mangka sabemeh dibangun kudu dipondasian heula. Ta pondasina teh nyaeta tobat. Mun pondasian tobatan, mangka eta amal soleh teh tidak kokoh, artina akan mudah runtuh, akan mudah ruksak. Lamun geus ditobatan eta jawareh nyata anggota-anggota badan tadi disebutkeun, lamun geus bersih, geus dibersihan ku tobat, kakara dirarangkenan atawa dihiasi atawa dibajuan ku takwa. Itu ari takwa mun secara garis besarna nyaeta ngalakonan kana sadaya parentah-parentahna Gusti Allah jeung nyegah diri tina sadaya larangan-larangan Gusti Allah. Jadi tobat dihiasi ku takwa, tuluy takwa dikuatkeun ku istiqomah. Eta dina amal syariat. Jadi sing inget kahiji amal syariat. Contohna seperti tobat, takwa, istiqomah. Jadi memeh dipake kana migawe amal soleh teh tobatan heula awakna, ulah migawe amal soleh dina kaayaan miara dosa. Setiap terjadi dosa kudu langsung ditobatan harita kene. Jeung setiap rek migawe amal soleh istighfaran heula awakna. Ari migawe amal soleh dina kaayaan miara dosa teh contona seperti mun ujang salat, tapi salatna dina kaayaan marah ka pamajikan,
atawa salatna dina kaayaan dendam ka babaturan, atawa salatna dina status ujang sebagai pegawai diskotik atawa sebagai tukang rentenir jeung sajabana. Jadi memeh migawe amal soleh teh mun urang aya salah ka batur minta dihampura heula, atawa mun batur aya kasalahan ka urang anu menyebabkan urang ambek hampura heula, atawa mun profesi urang kasub kana profesi anu dilarang ku agama tinggalkeun heula profesina ganti ku profesi anu sejen anu halal. Lamun teu kitu heula mah eta ngaranna miara dosa gitu. Eta amal syariat. Nu kadua amal tarekat. Ari tadi mah amal syariat sasaranana teh li islahil baliyah nyaeta ngahadean awak, sedengkeun ari amal tarekat masa sasaranana teh li islahil qalbi atawa li islahil nuroniyah nyaeta pikeun ngahadean hate atawa ngahadean nuroniyah. Ari nuroniyah teh lamun disurupkeun kana bahasa urang mah disebut nurani. Dan nurani teh asal tina kecap nuroniyah. Jadi hate nurani itu. Ari nuroniyah teh contohna seperti akal, seperti nafsu, seperti caturdia. Eta kasub kana nuroniyah. Eta teh sasaran tina amal tarekat. Ayeuna naon perkarana anu tugasna ngahadean kana hate nurani. Di antara perkara anu perana kana ngahadean hate nurani contohna saperti ikhlas, sidik jeung tumaninah. Nu kahiji ikhlas. Ari ikhlas teh muncul paribasa teh amah rame ing gawe sepi ing pamrih, lobakeun gawe eueuhkeun pamrih. Artina ujang migawe sadaya parentah-parentahna Gusti Allah, ujang nyegah diri tina sadaya larangan-larangan Gusti Allah teh maksud jeung tujuanana teh jeung pangharapanana dina migawe eta pagawean teh lain ka makhluk tapi ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antarana nyaeta kana karidoanana, karidoan Gusti Allah. Tak kusabab maksud jeung tujuan jeung pangharapanana ka Gusti Allah mangka moal kapangaruhan ku pandangan makhluk, moal kapangaruhan ku penilaian makhluk, ku tuduhan-tuduhan makhluk, ku celaan makhluk, ku pujian makhluk, ku komentar makhluk jeung saterusna nyaeta tegesna moal kapangaruhan ku makhluk. Artina mun ujang migawe hiji amal soleh tuluy dipuji ku batur ujang senang, sedengkeun mun dicela ku batur ujang marah taeta teh jang kahade. Eta teh nandakeun can ikhlas karna Allah. Jaman ikhlas karna Allah madina migawe amal solehna moal kapangaruhan jang moal kapangaruhan ku makhluk, rek dipuji ku makhluk, rek dicela ku makhluk, sarua bae biasa bae, manehna tetep istiqomah dina migawe amal solehna. Sabab lain karena makhluk tapi karena Allah. Itu nu kadua sidik. Ari sidik dina makna umumnya eta jujur. Jujur teh contohna kieu. Baheula para pejuang kemerdekaan aranjeuna teh beramal
di antara amal nate nyaeta merjuangkeun kamerdekaan manusia-manusia anu hirup di ruang lingkup Nusantara tina penjajahan Walanda. Tuluy nalika eta kemerdekaan tercapai, ta eta kemerdekaan teh pan hasil tina perjuangan para pejuang tapi sok sanajan kitu eta para pejuang teh menyebutkeun yen eta kemerdekaan teh terjadi berkat perjuangan aranjeuna. Bung Karno tidak menyebut kemerdekaan itu berkat perjuangan anjeuna. Bung Hatta oge tidak menyebutkan bahwa eta kemerdekaan teh berkat perjuangan anjeuna. Nya kitu deui para pejuang anu sejenna sarua menyebutkeun berkat perjuangan saya, menyebutkeun eta kemerdekaan teh berkat perjuangan aranjeuna, tapi nyebutkeunana teh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Eta teh ngaranna jujur, ucapanana loyot jeung kanyataanana. Sabab kanyataanana memang kitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Contohna deui cek ucapan ujang teh dina satiap salat, iyyaka nasta'in, diulang-ulang dina satiap salat. Ngan ka Gusti wungkul abdi nyuprih pitulung. Tapi dina kanyataanana nalika ujang aya dina situasi anu ngabutuhkeun pitulung, datangna teh lain ka Gusti Allah, nyuprih pitulungna teh lain ka Gusti Allah, tapi ka makhluk seperti karentenir misalna. Tamun kitu teh eta teh jujur. Ngomong mah iya kanastain dina kanyataanana mah iya ka na makhluk. Eta teh jujur teu sidik ngaranna. Nu katilu tumanina, ari tumanina itminanun nafsi bidikruhak, nyaeta tenangna hate lantaran eling ka Gusti Allah. Hatina dina migawe amal soleh kudu kalawan hate anu tenang. Tong burung gusuh, mun burung gusuh mah nandakeun hatena lalai, teu eling ka Gusti Allah. Ta eta sabagean tina amal tarekat. Ikhlas sidik tumanina. Nu katilu amal hakikat. Ari amal hakikat li islahil arwah, nyaeta pikeun ngahadean ruh atawa kamilah. Naon perkarana anu bisa ngahadean kamilah? Di antarana nyaeta muraqabah, musyahadah, makrifat billah. Muraqabah artina ujang sadar kana pangawasan Gusti Allah. Musyahadah artina nyaksi ka Gusti Allah dina setiap sesuatu. Makrifat billah artina nyaho jeung wau ka Gusti Allah kalawan katerangan anu pertela. Jadi hiji amal soleh mun dipandang tina segi kasampurnaanana minimal kudu nyakup kana tilu perkara, nyaeta kana syariatna, kana tarekatna, jeung kana hakikatna. Mun teu nyakup kana eta nu tilu perkara mangka eta amal soleh teh can sampurna. Jadi mun eueuh tobatan, eueuh takwaan, eueuh istiqomahan teu sampurna sabab eueuh amal syariatna.
mun eueuh ikhlasan, eueuh sidikan, eueuh tumaninahan, sarua eta ge teu sampurna sabab eueuh amal tarekatan. Nya kitu deui mun eueuh muraqabahan, eueuh musyahadahan, eueuh makrifatan eta oge teu sampurna sabab eueuh amal hakikatan. Kitu artina setiap hiji amal anu aya tobatan, aya takwaan, aya istiqomahan, aya ikhlasan, aya sidikan, aya tumaninahan, aya muqorobahan, aya musyahadahan jeung aya makrifatan, mangka etalah amal soleh anu sampurna. Baliahna migawe syariatna, qalbiyahna jeung nuraniyahna migawe tarekatna, kamilahna migawe hakikatna. Artina dina setiap migawe hiji amal soleh antara baliyah, nuraniyah jeung kamilah teh kudu ngiu digawe, kudu berjamaah.